Aduh, euy, aduh, aduh, euy, aduh, mangkana aduh, pagawean babacak gitu aduh, euy, heeh, urusan loba haji teh. Aduh, awak kieu, aduh, kerakah muriang jeung nyeri huntu dia teh ampun ya. Aduh, kumaha meureun eta bana nu ngurus aduh. 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 Mah. Euy, lain eta teh. Heueuh pibuateun teh di ditu teh. Kumaha eta teh di geus aya nu ngagawean encan eta pibuateun di ditu teh. Aduh, euy haji pan kieu geuning. Alah, mah. Atos beres enak teh ukur nimangan. Aing kudu teh mah nya teh haji teh. Heueuh da teu percaya nya teh sok ingis eta nimanganna teh di kumaha kitu aya haji kieu mah pan teu kasaksian bakaya teh. Aduh. Sok ingis haji mah nya teh. Heuh. Nya teh atuh. Wajana teh haji teh aya beja teh dikegering. Nempok juga ka itu. Da koret-koret teh geuninganan. Kumaha ieu tatangga mah ieu teh? Kemana, Pi? Ieu teh gudag gidi gue. Tuh itu pararuh. Lain, tadi teh menang beja di si ojak. Haji teh cenah gering. Kurang tempo ka ditu atuh ai kitu mah. Ayu atuh. Udah gawe meureunannya. Eueuh ieu teh. Ayo atuh. Udah korek-korek oge. Udah di tetangga mah geuninganannya. Kuy tempo. Jangan lu kemari. Bade kemana ya teh? Bade eta ka Pak Haji. Oh, atuh yang sareng kayak gitu mah. Da bege bade ka itu ka Pak Haji ya teh. Oh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kada dia atuh, kada dia. Aduh. Lain itu haji teh. Rek nanaon ka dia bisi aya perlu gitu ka haji. Gitu da rumasa haji mah geuninganana. Sok aya loba keperluan ka haji mah pan geuningananya ngan haji teh keur kieu nya teh aduh. Muriang gitu ti kisu. Lain, tadi teh aya beja di si ojak. Cenah haji teh gering. Erek nempo ka dieu ek manakeun. Lain bisi kaburu paeh gitu. Nah, ka haji teh euy bom. Da haji teh hayang keneh hirup atuh dapatnya atuh bana meunang. Ampun, kumaha menang kukumpul haji. Wawa kamu haji bari gering ge paeh ayeuna mah lebar bana. Pan hari embung bateunya hok geuningan haji. Bateuinganan teu nyaho geuning bateuing haji heula ti heula. Urang mah da hayang ke paneuri kayang nage haji nu ti heula mah. Pi. Karo duda kan. Cok. Haji teh ada ari kitu teh mah can hayang ai maot mah da. Heueuh bana lebar heueuh atuh ngasaan atuh udah da geuning hayang udah kayak geuningan ai. Heueuh muriang-muriang oge ngasaan haji. Oh gering. Tapi kan bari peuting. Alhamdulillah haji teh meureunanya
bana anu geus kabeulik ku haji teh meureunnan da kuku kamari geuning anu nawarkeun di Bojong Lemu ku haji teh dibayaran we gitu. Keur kukumpu kukunuk gitu haji teh. Udah aja geuningan ieu teh. Udah boleh teh jauh teh haji oge. Besok ingin bisa anu nawarkeun deui pan gitu ka haji mah sawah teh. Tuluy misalkan sok aya nawarkeun kan naon ingun-ingun haji mah ngetrik we terus kitu meureun kamari ge tina doma meureun haji teh nya. Teu beka dijual jae ku haji teh gunuk-gunuk deui teu beka jadi muni. Alhamdulillah muning teh meureun geus aya menang 10 siki mah haji teh gitu. Alhamdulillah gitu metakan kudu daek rarikri lagi kri kawas haji turutan gitu. Coba itu keringan apa nya dicakeun adanya. Eta teh muriang teh jeung awak teu nyarina. Nyata haji teh ieu teh penyakit teh teu ngadadak tapi ka satulang sani teh ngabuku teh nyeri ieu teh awak teh ampun haji teh kitu ayeuna teh ieu teh. Lain, tadi teh basa erek initkeun ieu teh aya nu gawe ngaspal di jalan teh aya setum. Lain bisi erek haji sakalian digilas supaya cager. Nah kabina-bina teuing bom ka aing teh. Da aing teh lain hayang digiles, hayang berobat, aing teh puguh nama itu hayang berobat dan hayang digiles ku setum. Coba itu haji maksudnya itu aing kabogohan gitu mah gunung pote. Lain ya teh bom obat naon atuh haji teh teu bika kieu jika tupang bejaankeun haji mun aya ngabejaan mah meuli obatna beulungakan obat naon aing teh teh tika nyeri ieu teh awal Lain sok ngadenge bejaan di batur ieu mah. Ari obat nyeri awak jeung muriang teh ku daun sena digecak diinumkeun. nah ai sia kita ngayeur mun aya ka haji mengayeur haji ngakana daun sena mah Pake eta geun haji make tuh muncul mah pake bakok solok diladingkeun. lain ya teh si akang geuning ka dieu naon bisi rek nyusul lalakon kamari teh pan geuningananya da Pan hayang nginum atuh hiji tadi teu ditawaran. Nuhun eta ji. Perkawis sawah teh kamari. Kumaha sajan aya bayaranana ieu teh. Baik kang eta teh kunaon haji. Diteruskeun pembayaran sawah teh karakan ngkolehe deui. Dagang karek apa pan kamari dicaritakeun haji mah kitu mah alah kumaha tuh Ji, kurang oke sakalian we nyopot sadang gawe nu kamari ieu teh. haji bikin parah. lain da kamari teh asa geus mayar haji teh nya mayar ka saha kamari atuh hajinya asa geus da mayar haji teh Geus iraha ai haji di kamari oge pan acan can dibayar ieu teh. Gawe teh anu bener ieu teh pan haji teh kamari teh mayar kamari teh geus disokeun duitna 2 poe 50.000 mayar teh haji teh 50.000 2 poeun Daripada geus coba ilem hajina urang geo teh ku urang sararea ayo atuh. nek dikumahakeun jeung aing kumahakeun